مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wassolihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila arwahi abina adam wa ummina hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Sayyudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat barriha wa bahriha ghafarallahu dunubahum wa sayyi'atihim wa rahimahumullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahil ulama'il 'amilina wal musannifina wasyuhada'i wassolihin wa ila jami'i ahli turuqi kullihim khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu. Sayyudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kalayan dat Allah anu kasifatan kudrat sareng irodah urang sadayana tiasa deui riung pulung dina raraga tolabul ilmi anu mana tolabul ilmi teu aya batasan waktu teu aya batasan yuswa
salami ruh masih aya dina jasad, salami eta urang sadayana wajib pikeun milari ilmu. Pamugi tolabul ilmi urang nu atos sing janten tolabul ilmi anu sah, makbul, makjur muga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat sareng salam pamugi salamina ku Allah ditambih-tambihkeun ka panutan alam habibi wa habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina anu saruci, ka para sahabatna anu sajati, malah mandar dugi ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah turut tumut kana ajaran mantena min yaumina hada ila yaumin nahdo. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu nu kusim goreng dihormat anu ku Allah dimuliakeun, sabadana urang sadayana ku Allah dikersakeun ngalaksanakeun sasih saum oge didugikeun kana Idul Fitri, oge ayeuna urang sadayana didugikeun kana sasih Syawal kaping 14. Kaping sabaraha? 14. Dimana tadi sabada maghrib tos ngalaksanakeun sholat khusufil qamar atanapi sholat gerhana bulan. Sarolat ibu-ibu? Sarolat sholat mahnya untuk kita naon gitu ngan saya nama itu sholat sunnah naon margina itu margi eta sunnah kapungkur di zaman Kangjeng Rasul nalika putrana ngantunkeun nyaeta Sayyid Ibrahim. Jadi salah sawios putra Kangjeng Rasul teh aya nu namina Ibrahim ngantunkeun pada waktu harita langit teh poe itu nyata pan gerhana teh ya tah cek nu awam disebutkeun we ieu teh kusabab maotna budak nabi jadi we hiung padahal mah teu aya hubunganana duanana eta perkara urusan Gusti Allah. Misalkan aya nu cilaka padahal teu salat gerhana eueuh hubunganana gitu nya tuh padahal tadi teu miluan salat jadi cilaka eueuh hubunganana gitu cilaka salat teu aya hubunganana tong dikaitkeun. Margi cek dina keterangan anak kumaha inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah sayatosna panon poe atanapi bulan teh eta mangrupikeun salah sawios ciri kakawasaana Gusti Allah. Layan kasipani limauti ahadin wala lihayatih teu aya hubunganana jeung maot atawa lahirna seseorang. Eta mah murni karena parentahan Gusti Allah, kakawasaan Gusti Allah. Ibu-ibu nu kusim kuring dipihormat anu ku Allah dimuliakeun, alhamdulillah urang ngawitan deui ngahanca kitab Buku Dulu Zen sabadana kamari sasasih langkung banten nya ngaraos di bumi banten kitu nya husnudon we teuing ngajijing teu nama kitu nya sabadana kamari ngaos di bumi urang ngeraskeun di hanca sasarengan kitab Buku Dulu Zen. Mudah-mudahan urang sadayana senantiasa aya dina pangraksa pangjagana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidaraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Paslusaninya Al-Paslusani ari pasal anu kadua fi huquqiz zauji dina martelakeun hakna salaki al-wajibati anu jadi kawajiban ala zaujati pikeun bojo. Aya hak aya kawajiban. Upami hak salaki berarti kawajiban istri, upami hak istri berarti kewajiban salaki. Qala parantos ngadawuh saha Allahu Gusti Allah Ta'ala anu maha luhur Gusti Allah bi suratin nisa'i dina surat An-Nisa. Ar-rijalu ari pirang-pirang lalaki rijal eta jamak mufradna lapat rojul. Rojul hartina lalaki, lamun rijal pirang-pirang
lalaki eta jamak mufradna rajul sanes rijlun tapi rajulun upami rijlun hartina suku tah ieu kalimah Arab mah beda baris beda harti hurufna mah sarua tilu ro jim lam barisna beda hartina rajulun mah lalaki rijlun mah sampean suku sampean sarua artinya eta bentenna teh tah ieu ar-rijalu ari pirang-pirang lalaki eta qawwamuna ngalindih itu rijal alan nisa'i ka pirang-pirang istri bima kalawan perkara padola anu parantos ngunggulkeun saha Allahu Gusti Allah bihi kalawan itu perkara ba'dohum kasapalina pirang-pirang lalaki ala ba'din kasawarehna pirang-pirang awewe wabima jeung kalawan perkara anpaku anu ngainpakeun itu rijal min amwalihim tina pirang-pirang hartana itu rijal ieu keteranganana bahwa pameget derajatna di atas istri pameget sakali deui pameget derajatna di atas istri ngan ulah padah ceuk dina Al-Qur'an lalaki di atas istri nepi ka lalaki sangeunahna ka istri ngaintimidasi kekerasan dan lain sebagainya da cenah ceuk eta lalaki kuring derajatna leuwih luhur tibatan istri bukan berarti gitu. Jadi lalaki anu ngarti mah teu ngarasa leuwih darajatna tibatan istri sekalipun cek keteranganna jelas bahwa derajat lalaki teh di atas istri. Sangeunahna we kitu ka istri teh. Daripada boga rasa naon derajat lalaki di atas istri. Nepi ka sangeunahna gitu ngaintimidasi teh, menekan, nitah dan lain sebagainya teh gitu. Anu di luar kemampuanna seperti gitu tah eta teh teu dibenerkeun sabab cek Rasul ma akroman nisaa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun teu pati-pati ngamulyakeun ka istri kecuali lalaki anu mulia wa ma ahanahunna illa laimun jeung teu pati-pati ngahinakeun ka istri kecuali lalaki anu hina. Kumaha bentuk ngahinakeun ka istri? Moyok. Masuk dipoyok bisa laki. Mun papoyok-poyok mah teu naon. Itu. Salakina sok moyok ka istri, istrina sok moyok ka salaki. Ai geus lila mah pan. Geus leungit gitu, roromantisan ge gitu. Ulah di kitu aya nu pika moyok mah. Ibu-ibu tara gitu dipoyok ku salaki. Hari awak ngagedean pan sok dipoyok lin. Kita berarti dipoyok sabae lagi. Ya, dalam arti ngarendahkeun kana derajat istri. Anu matak piwirangeun istri, anu matak piteraoseun manah istri. Ta eta teh teu kenging. Maka ibu-ibu kedah bersyukur ka Allah upami teh magaduh caroge teh anu pengertian. Anu naon cenah? Anu pengertian. Pengertian teh kumaha? Can pernah nemrakeun sifat kakeheul hareupeun bojo. Atuh komo lamun bojo nepi ka dikepret, dijenggut, digusur, eta mah geus kaluar batas. Maka cek dina keterangan upami teh macai soca istri ngeclak kusabab perlakuan nu janten caroge tah salila eta caroge teh keur dibenduan ku Allah jeung malaikatna. Lamun teh mah ceurikna kusabab perlakuan suami. Lamun sabalikna sarua. Lamun teh mah lalaki ceurik ku kalakuan istri. Sarua deui salila waktu eta istri ku Allah eukeur dibenduan jeung malaikatna bahkan wana su ajmain cek dina keteranganna bahkan ku makhluk sakabehna nu mawi ieu dicontohan pisan pan ku Kangjeng Rasul tah ieu panyawat urang teh ngaku umat Kangjeng Rasul tapi kalakuan teu nuturkeun Kangjeng Rasul dina berumah tanggi ka awewe teh kasar tuh
Nyebut ngaran relatif eta mah. Pan sok aya nu nyebut romantis, aya nu nyebut ngaran teu jadi ukuran eta mah. Bukan berarti anu nyebut ngaran teu romantis, bukan berarti anu panggilanna alus romantis kan eta mah naon? Relatif eta mah tergantung nu penting mah kitu osok ngabungahkeun jeung heuteuna kana hate. Percuma ayeuna lamunna muji-muji wae ari pangkeureun kumaha kan teu terang. Kahartos maksudna berarti relatif teh beda-beda. Kan masing-masing di dieu ibu-ibu panggilan beda-beda meureun. Nya kacaroge ngan seseueurna nyebat teh aa seseueurna. Ngan aya meureun anu ayah anu papi, aya anu bapak, nya. Ari mah kabahadeung nyebat naon? Bapana. Nyebatan naon? Nah, dalam arti batak cek Kangjeng Rasul memang sunnah junjunan nyebat atana pinyaulan bojo teh ku panggilan anu sae. Dibuktoskeun ku junjunan kanu janten bojona nyaeta ka Siti Aisyah nepi ka nyebatkeunana Kangjeng Rasul kumaha ya Humairo cenah kitu mun ngageroan lain sakali harita hungkul tiap ngageroan kitu di Rasul itu tiap ngageroan teh ya Humairo teu sakali ya Humairo gitu hartos teh naon anu istri anu pipina merahan dalam arti enak dipandang. Ngeunahkeun we junjunan mah. Boh ku sikap, boh ku ucapan, boh ku naon wae, boh ku penampilan. Junjunan mah selalu ngabingahkeun nu janten bojona. Naon sababna? Junjunan sadar bahwa terbukana pintu rezeki lalaki teu aya sanes ku sabab doa nu janten bojona. Mata aya paribasan nih di balik suksesna pria aya doa seorang istri. Kumaha istina loba? Beuki loba berarti nu ngadoakeun ge gitu kan. Nah, dalam mata kunaon satu acan nikah dina keteranganana dina khutbah nikah sok diuningakeun. Tazawwajun nisaa fa innahunna yatina bil mal. Hei lalaki tikah ku aranjeun istri sayangtosna istri teh yatina bil mal anu ngadatangkeun rezeki ka aranjeun. Dalam arti sababiah lancarna rezeki teh ku sabab aya doa istri. Nu kumaha istrina? Apakah setiap doa istri jadi matak jadi sabab kana kalancaran suami? Apakah semuanya? Istrina nu kumaha? Anu soleha ibu-ibu sing pede ulah sok nanyakeun nu kumaha nya nu solehah teh atawa abi mah teu soleha saha nu solehah teh abdi kitu sok saha nu solehah teh abdi mana buktina ku Allah diamanatan gitunya ku Allah diamanatan ceuk Allah kudu taat ka caroge ibu-ibu sok taat ka caroge berarti istri soleh. Ya sanajan bineng teu naoge deui gitu kan. Nu penting mah aya we gitu meureun. Nu penting mah aya naonna? Aya taatna, aya nurutna. Ceuk caroge mun make baju ulah baju eta heg nurut berarti taat. Mun ceuk caroge ulah meuli pakaian anu murah, meuli nu mahal berarti nurut sarua eta ge. Gitu. Terus kamari di luaran kumaha mun balanja ulah nu mahal sabalikna. Nah, hal-hal anu kaluar tina mulut caroge keras ku ibu dilaksanakeun ciri ibu teh istri anu soleha. Abi mah teu soleha. Mun erek ngaku keur sorangan heug ari diobrolkeun ka batur mah ulah. Urang macan soleha, urang mah kieu. Ulah sok diobrol ka batur. Urang we nalika keur munajat ka pangeran di dinya ngaku urang nu sabenerna. Urang can solehah lamun istri, lamun pameget acan soleh. Naon sababna? Urang kudu selalu merasa kurang supaya tidak merasa puas. Numawi Allah paling bendu ka hambana anu bila mana eta hamba ngarasa asa pang benerna. Ku Allah dibantah pala tuzakku angkusakum. Anjeun ulah sok nganggap diri anjeun suci, anjeun ulah sok nganggap diri anjeun bersih. Ngan sing emut teu aya kotor anu teu bisa dibersihan
kabeh kokotor bisa dibersihan. Urang teh kadang sok ngalakukeun perkara anu bertentangan ceuk Allah atau ceuk Rasulna atau ceuk caroge. Tuluy urang ngaji, tah ku ngaji eta teh keur ngabersihan kagorengan nu kaliwat. Gitu. Maka tujuan ngaos teh diantawisna mana urang milari ridho Allah, nu kadua ngicalkeun kabodohan tina diri. Itu nu utami nama taat kana parentahan Gusti Allah. Sabab junjunan oge ngadua ka Allah teh teu aya sanes. Wa qul rabbi zidni ilma. Nyuhunkeun ka Allah teh hoyong ditambih-tambih pertarosan simkuring bade naros ngan bisi era tong dijawab. Urang ngadua ka Allah, menta ka Allah, loba menta babari rizki atawa loba menta ya Allah salametkeun abdi tina api neraka. Miminengna urang ngadua ka Allah menta naon? Tah kitu sadeuri we. Kira-kira urang leuwih menta mana lolobana? Pan menta teh awak sehat, rezeki lancar. Awak sehat, rezeki lancar. Jarang urang ngadua ka Allah, ya Allah jauhkeun abdi tina api neraka, ibu rama abdi, guru-guru abdi, wargi-wargi abdi. Osok kitu tah. Osok kan jarang. Lolobana urang menta teh babari rezeki, awak sehat. Bari jeung rezeki ge duka rezeki anu mana? Pan rizki teh aya rizki dohir, aya rizki batin. Rizki dohir mana? Rizki pikeun bekal urang hirup di alam dunia. Saukuran kabutuh urang. Rizki dohir teh. Rizki batin mana? Nyaeta ilmu. Jadi anu janten kawajiban caroge kanu janten bojo itu diantawisna mana? Ngawurukan ilmu agama. Tina bab susuci, bab sholat, doa-doa dan lain sebagainya. Kumaha lamun salakina da teu ngarti atawa teu bisa dititipkeun ka ahlina, cupar kawajiban salaki. Ulah nepi ka ku salaki dididik ku sorangan henteu, diajarkeun ilmu agama henteu, dititipkeun dititah oge henteu. Ibu-ibu angkat ka dieu itu duka widi jeung henteuna ka caroge. Ada cenah geus biasa cenah naon. Mata kudu aya komitmen di awalna. Komitmen teh kumaha? Misalkan ka caroge teh Pak, tiap malam Kamis jeung malam Sabtu abdi ngaos cek salaki teh. Heuh. Geus cupar engke lamun pangi jeung malam Kamis hareup teu bebejage teu naon? Teu naon da sabab ku salaki geus diridoan. Jeung deui kangge bojo mah kangge istri mah pisurgaeun teh babari. Pisurgaeun teh babari. Pinarakaeun babari pisan. Pisurgaeun babari. Pinarakaeun babari pisan. Kartos teh. Yang istri mah kana surga atawa pisurgaeun teh babari. Mana kuncina? Taat ka salaki, salat 5 waktu, puasa sabulan sakali, geus kaasup di soleha. Ibu-ibu puasa setahun sekali? Nya nu wajibna itu. Nya aya nu getol mah tambah Senin jeung Kamis dan lain sebagainya. Asal sakitu taat ka caroge, osok salat 5 waktu, osok puasa di bulan Ramadan. Eta cirina istri nu soleha mah sakitu. Cek ibu-ibu teh abdi puasa Ramadan osok. Tuluy lamun keur halangan osok dikodoan. Salat 5 waktu alhamdulillah. Nu pokokna hungkul gitu. Can ditambahan pasunatan. Ku ngalaksanakeun kitu ge eta geus alamat istri di surga. Ieu mah saeutik-saeutik ka pamajikan teh ngancam. Nya intimidasi teh ya. Teu nurut ka aing neraka. Wah, lain nu kitu salakina oge. Itu. Nyi panggieunkeun kopi padah teu rek neraka. Saeutik-saeutik neraka. Ieu kakarunya berarti bohong nyebutnya teh. Da piraku salaki teh ga lamun teh mah istri kudu nepi ka asup. Jadi pamegetna ge nu kumaha gitu. Cek tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di atas istri sagalana pameget mah. Itu diunggulkeun bima faddalallah dina kautamaan anu ku Allah dipaparinkeun pameget teh unggul dina sagalana. Boh dina cara berpikir. Hari pameget mah pan emutanana panjang. Istri mah lamun tos mentok pan biasana ngaluarkeun naon?
cai soca. Tapi mun lalakinya nya teu. Nah, matak diunggulkeun sagalana teh sabab jauh gitu. Jeung bisa sok kuat, mun sok kuat teh mah ari pameget mah. Aya istri mah pan teu bisa sok kuat. Aya nu moyok ceuri, aya lalaki mah pan bisa kuat. Naon sababna? Ku Allah didesain bojo mah almar'atu naqisatul akli. Itu bisa dibantah gitu kan. Bahwa kumaha istri mah akalna, pemikiranana setengah daripada laki-laki. Termasuk dina kuatna. Sok ibu-ibu, lamun aya nu nyarekan, aya nu nunjuk, kuat teh nahan cai panon. Kuat teh? Henteu nya. Tapi mun lalaki mah gitu kan. Bisa kuat, heuh ge balikna kumaha. Gitu. Maka ari pameget anu hebat mah nyaeta kumaha? Anu tara ningalikeun ka susah, ka bingung, ka sedih, payuneun bojo jeung urang kalihna. Itu eta nu pameget anu hebat. Ieu mah ka susah, ka sedih teh diobrolkeun ka pamajikan atuh jadi kapikiran. Da pira ku teu milu mikir. Maka cek Imam Syafi'i ari jalmi nu hebat teh nu kumaha? Sanes anu teu aya pangabutuh da kabeh jelema loba pangabutuh. Lain anu teu susah, lain anu teu bingung, da kabeh jelema aya susah aya bingung. Ngan anu hebat mah nu kumaha? Nu bisa nyumputkeun nepi ka batur nyangkana teh teu boga masalah, teu boga kabingung. Seuri we gitu. Nah, kadang kawis urang mah pan sok ningalikeun gitu, sok aya beda gitu. Urang sok aya bedanya. Keur gaduh artos jeung teu gaduh artos aya bedana. Kana sora kumaha? Kana panon kumaha? Leumpang teu pati pede pan. Aya bedanya. Aya beda. Nu hebat mah teu katingali, teu bisa kacirikeun teuing keur boga duit, teuing keur henteu. Ngan sikapna teh angger we kitu. Aya urang pan aya beda. Keur teu boga duit mah jadi sensitif, sora jadi tarik. Panon babari molotov. Nya. Babari kasinggung. Sensitivitasna pan naik. Sebab naon? Hatena keur teu puas. Tah nu hebat mah nepi ka batu teh nyangkana teh. Nyangkana teh naon? Senang we gitu nyangkana. Si itu mah jiga eueuh kabingung hirupna teh. Jadi kudu bisa anger urang dina kaayaan keur kumaha we. Sabab naon urang sadayana gitu diantawisna namina ge jalmi anu mana serba aya terbatas gitu kan. Tah nu hebat mah nyaeta anu ku Allah dibere kaunggulan bisa nyumputkeun lain kalah dibeja-beja. Kasalahan jelema sok ngabeja-bejakeun kasusahan nyeri. Nah, lamun diobrolkeun di beja-beja kasusahan nyeri eta jadi kumaha kitu? Bakal jadi masalah baru lamun dibejakeunna ka jelema nu salah. Kartos. Ibu-ibu pan sok saling curhat meureun. Nya, kan aya curhat mah lain keur lobaan, mun duaan. Eta curhat ngaranna. Deui mah curhat teh ka hariung. Itu pan mun duaan empat mata eta ngaranna naon? Urang teh curhat ka Allah mah langsung teu bisa. Atuh sok curhat ka ahlina Gusti anu bisa nemukeun solusina. Kan gitunya. Tah, maka jalmi anu hebat mah kaayaan keur kumaha wae sikapna angger. Keur boga duit seurina teh kitu, keur teu boga duit ge sakitu seurina. Nya teu urang sok aya beda. Sok aya bedanya. Aya beda. Nah, maka tidinya urang kedah nyuhunkeun ngadoa teh kieu matak ge ibu, urang kudu ngadoa ka Allah teh, ya Allah, abdi ulah dihayangkeun kana perkara anu lain bagian jang abdi. Sabab naon? Engkena bakal berharap, nu ngaran berharap bakal nyeri. Gusti abdi ulah dihayangkeun kana perkara anu lain bagian abdi. Da Allah umpamana Allah teh teu nyieun beunghar, ulah menta beunghar teh. Da sabab lain bagian urang. Atawa da urang teh hayang boga kendaraan, tah nyuhunkeun urang ka Allah teh kumaha? Nyuhunkeun ulah dihoyongkeun we. Da ketika hoyong tuluy teu sampaian pan di dinya sok loba nyeri teh.
kan gitunya. Maka nyuhunkeun teh kumaha? Nyuhunkeun ka Gusti teh, nyuhunkeun ka naon? Gusti abdi ulah dihoyongkeun kana perkara anu moal jadi bagian abdi. Bari kana naon we eta? Urang nyuhunkeun ulah dihoyongkeun kana perkara anu mana eta perkara ku Gusti teh teu didamel kangge abdi. Supaya tidak ada nu ngaran berharap kumaha? Komo kalituna jadi harapan hampa. Tah, penyakit urang mana loba berharap ka manusia. Nepi ka poho berharap ka Gusti Allah. Ibu dijanjikeun misalkan birose ka teh Neng, ceuk birose teh Neng, engke mun abdi gajihan, abdi bade masihan artos 500.000. Naon cenah? Lamun gajihan bade masihan artos 500.000. Datang we waktu gajihan. Oh, ternyata kabutuh can katutupan kabeh. Akhirna ka teh Neng teh datang mah ngan lain rek merek. Lain jam deui. Ngan erek ngajelaskeun bahwa hampura rek merek teh teu jadi. Mata kumaha lamun tak ieu mata ulah gampil ngajanjikeun teh kitu. Jalmi anu gampang janji teu sae. Seutik-seutik janji. Jika salaki ibu janji reknya janji moal kasar janji. Anu loba janji mah eta anu sok loba ingkarna biasana. Cek dina keterangan seperti itu. Janji engke tanggal anu, janji ke bulan anu, teu kenging janji. Insya Allah. Maka cek dina Qur'an ucapkeun teh insya Allah sabab segala kemungkinan bisa terjadi. Urang rek mere 500.000 tadi contohna biro siga teh Neng. Ternyata naudzubillah umpamana budak cilaka jadi we dipake berobat heula budak. Dibikeun teh eta duit. Henteu. Terus kumaha atuh urang tadi geus ngomong janji. Era teu kira-kira usaha. Jeung lain ku Allah di erana ge. Nya era kan teh Neng sabab janjina teu dipati. Henteu era ku Allah ya Allah abdi isin ternyatanya al insan bitadbir wallahu bitakdir. Jelema mah ngan salukur bisa berencana. Tetap harus dipaksa tunduk karena aturan Gusti Allah. Mata tong seueur janji. Maka ketika aya nu ngajanjikeun teh insya Allah ke kaping sakitu, insya Allah ke sasih anu, insya Allah ke taun, insya Allah. Mun insya Allah mah batur ke moal ngarepkeun teh. Da insya Allah teh kumaha atuh 50-50 gitu. Bisa jadinya, bisa jadi insya Allah kayaknya memboga rezeki rek dibere anu. Kunaon matakna ulah sok bari janji sabab urang pan sarua jeung secara tidak langsung nipu ka batur. Pan batur geus ngarep-ngarep. Hatena geus bunga. Mane mah geus kudu meuli anu kati urang. Umpamana pan atoheun teh hatena. Atoheun tuluy we teh jadi kira-kira hatena bakal kumaha? Purpose banyak. Nah, itulah maksudna konsekuensina ketika orang berharap ka manusia. Nah, terus wabima anbaku min amwalihim. Maksudna kumaha? Nu tadi teh surat An-Nisa. An-Nisa hartosna pirang-pirang istri, ar-rijal hartina pameut mata ceuk kolot mah disebutna lalaki teh jaluk. Naon cenah jaluk teh birose? Anda pun bujal ayah hulu cenah gitu. Teh hulu naon? Seuri birose. Jaluk ya. Jadi kumaha? Naon kaunggulanana? Maka ruang gerak nage yang pamabeget mah bebas. Istri mah kan terbatas. Terbatasna kumana? Ku izin atawa ku ridho salaki. Lalaki mah teu izin ka awewe, ka mana we bebas kan? Maka di atas itu kan cek Allah teh derajatna dan lain sebagainya. Pameget jadi imam, pameget adan, istri mah teu bisa. Maka dina bab fikih oge aya anu dina syarat sah ngamakmum teh diantarana anu salapan gambaran teh mana? Lalaki ngamakmum ka lalaki sah. Lamun lalaki ngamakmum ka istri henteu sah. Naon sababna? Sabab lalaki geus diunggulkeun sagala rupana. Pada salakina tara ngaji, ibu-ibu pamajikanna sok ngaji. Itu salaki teh ngamakmum eta ka pamajikan teu meunang tetep. Sanajan salakina teu apaleun, teu ngarti gitu. Wayahna kudu salaki. Gitu.
Jadi nalika ibu taat ka caroge lain taat kana datiah lalakina tapi taat kanu marentah taatna nyaeta Gusti Allah. Berarti ibu mun keur taat ka caroge keur taat ka saha? Ka Allah jeung Rasul. Cek ibu teh mun diturut naon mun taat mun diturutkeun ka salakina. Jaba gede ada, jaba koret, jaba gitu mungkin nanti pan loba mikir untuk buku geus we laksanakeun tong sok make embel-embel nanaon geus we taat ka Gusti sapertos malaikat dipiwarang sujud ka Nabi Adam pan lain sujud kana awakna Nabi Adam. Kemudian ratu malaikat make sujud sabab diparentah ku Gusti. Kunaon ibu-ibu make taat ka caroge diparentah ku Gusti tong ditingali salakina rek bagur rek koret dan lain sebagainya. Atuh komo jaba bager jaba ngarti wajib taat eta. Itu taat teh naon? Nurut taat teh. Ibu-ibu dangdan misalkan ngangge acup koneng umpamana. Hei cek caroge teh nyi ulah make baju eta wayahna kudu diganti. Itu wayahna kudu diganti. Tapi mun lalaki mah rek make baju naon wae itu pan teu naon gitu. Nah, sabab cek tadi ku Allah atos diunggulkeun derajatna. Diunggulkeun nepi ka cek tadi istri mah terbatas ku izin atanapi ridho tinu janten caroge wayahna nalika caroge teu ngawidian bade naon wae bade ka mana wae kitu wayahna teu kengeng kitu ban. Diunggulkeun teh tina naon diantawisna paminal awali anna uqulahum wa ulumahum aksar. Akalna pameget lebih daripada istri wa ulumahum termasuk jeung ilmuna. Gitu. Ilmu dina masalah naon maksana ilmu dina masalah agama. Sababan janten kewajiban pameget kitu janten kewajiban caroge. Upami teh mah ayeuna ibu-ibu gaduh caroge soleh. Gitu. Soleh cek urang we gitu soleh cek urang ieu mah gitu. Daek salat daek ngaji eta ge soleh. Nah, pameget anu soleh. Nu disebat soleh teh naon? Alqaimu bi huquqillah wa huquqi ibadih. Anu ngalaksanakeun hak Allah jeung ngalaksanakeun hak makhlukna Gusti Allah. Ka Allah taat, ka Allah ibadah jeung ka papada makhluk alus eta soleh ngaranna. Henteu ngarampas hak orang lain. Eta soleh. Henteu ngaganggu ketentraman orang lain, soleh eta. Al-qaimu bi huquqillah wa huquqi ibadih. Lalaki anu soleh. Soleh teh kumaha apakah mencicingeun? Belum tentu. Mata cek kolot aya bahasa lungguh tutut ari aya jelema mah cicing. Mun eueuh jelema eta sawah sakota kakulilingan pan. Kan gitu maksudna lungguh tutut teh. Berarti soleh bukan soal lungguh teu lungguh. Pan aya istri teh anu cicingeun, aya anu aktif awakna, aktif bibirna gitu. Nu kumaha atuh soleh? Cantang tuh anu cicingeun eta soleh, cantang tuh anu aktif nu loba gerak eta teu soleh. Relatif eta ge sarua. Kartos. Ulah ieu ningali misalkan istri nu loba gerak, anu ceria, bapan sok aya istri teh nu kitu. Lamun keur ngariung sok jadi penghibur gitu, tukang ngabodor dan lain sebagainya, bisa jadi eta nu solehan. Sabab naon? Selalu ngabungahkeun orang lain. Kan ibu-ibu mun hareureuy mun ngariung sok kitunya. Aya we gitu anu tukang naonna, anu bawelna gitu, nu cerewetna, anu pikasirieunana, aya nu kitu. Aya. Tah, ukuran soleh jeung soleha lain soal lungguh jeung teu lungguh. Sabab eta mah relatif. Itu Pak. Saur mufasir tabdilur rijali alaihinna min wujuhin kasiratin haqiqatan wa syar'iyatan. Dibere kaunggulan dina masalah ilmu, dibere kaunggulan dina akal, gitu. Nepi ka pameget mah kuat. Leres teu caroge ibu-ibu kuat? Kuat bener teu? Dina masalah naon diresep? Bari seuring. Kuat dina naon? Contoh, ibu kapungkur di zaman para nabi, di zaman istri-istri para nabi, upami pameget bade angkat kasab, nu diamanatkeun ku bojo-bojona teh mana ittaku
Muncik urang maki atuh bahasa Sunda nama kade sing takwa ka Allah dina pakasaban abdi mah ridho keneh beuteung lapar daripada abdi kudu ka neraka. Dalam arti kumaha? Ulah ngalaksanakeun kasab anu haram. Ridho keneh lapar daripada kudu ka neraka. Ibu-ibu mun caroge bade angkat damel naon sok diwasiatkeun? Hati-hati jalan. Naon sok diwasiatkeun? Cik kira-kira naon? Masing-masing pasti osok ngan beda-bedanya. Wagiru balik ulah sumpung simpang eta mah wasiat eta mah. Eta mah wasiat hari uang eta mah. Wagiru balik ulah sumpung simpang lain wasiat eta mah. Itu kan. Kumaha? Pak pilari rezeki anu halal kade hilap salat. Hei ku ibu teh bakalan sarung. Pan sok gawe, lamun gawe pan sok mungkin kakotoran. Lamun nyaah kasalagi tah dikemah kitu mun rek init gawe teh bakalan naon? Moal aya alasan teu salat. Sabab alasan teu salat naon? Ada kotor. Kan gitu. Tapi mun ku ibu mesti bakalan sarung pan moal aya di alasan. Lamun nyaah kasalaki gitu. Pak kade mila rezeki teh nu halal cuk salat kitu aing ge apa gitu kan. Keun sanajan digitukeun gitu. Dalam arti kumaha sing takwa dina damelna. Dalam arti takwa teh supaya tidak melakukan hal-hal anu curang dina kasabna, supaya tidak melakukan hal-hal anu curang dina usahana. Ittaqu minal haram. Kapungkur istri-istri para nabi kitu. Mun pameget maka wajib namah damel teh jang saha jang pameget wajib namah. Kumaha tuh cek ibu-ibu yuk loba nu marolotot da loba nu garawe pan. Kumaha tuh cenah ari abdi sok damel, sok ka pabrik, aktivitas bisnis dan sebagainya. Teu nanaon bahkan sae. Ngabantos. Sae lagi make pisan. Pameget damel milari rezeki anu halal eta mah kawajibanana. Istri mah teu wajib sebetulna. Mata ibu-ibu kudu syukur ka Allah. Itunya naon teh ku Allah teh dikersakeun teh jabat jadi pagawe. Gitu Pak. Jabang ke balik ka imah riweuh nyusul masak dan lain sebagainya. Wah, geus eta mah surga teh dibiakeun ku sorangan eta mah. Kumaha tidak cenah abi mah sok aya ngeluh, sok aya capek, da jelema. Mun aya nu ngadat tong dicarekan. Mun aya nu ngeluh capek tong dipolototan. Manusiawi kan ulah lila. Kecewa teu nanaon da jelema. Aya capek teu nanaon da jelema nu ulah mah larut-larutna. Ibu-ibu contoh, ibu-ibu kantos sedekah, kantos masihan naon we ka batur umpamana. Lamun aya inget kana perkara nu geus dibikeun ku ibu-ibu teu nanaon. Ngan lamun nginget-nginget eta ulah. Kantos teh ai inget mah saliwat pan, tapi mun diinget-inget dupi ka kaum jelema digejakeun gitu. Tuh teh ente itu teh baju teh diurang. Tuh nutku dipake ku teh Rani teh. Padahal batu teh teu nanyakeun. Tapi lamun kapikiran mah dina otak ningali teh Rani misalkan tudung pamasihan biro seumpamana aya inget biro teh. Komo pas ku inget teh jadi Gusti alhamdulillah abdi dibisakeun mere. Gusti nuhun deui batur oge didaekeun narima. Pan jadi iso teh sedekah lamun aya nu narimana. Urang boga duit 100.000. Dibikeun ka batur eueuh nu nampa jadi sedekah teh. Berarti saha nu alus? Duana ge alus, nu mere alus anu nampa, nu goreng mah anu Maka prinsip santri mah pan kitu, ulah menta, ulah nolak. Eta rezeki ngaranna. Ulah menta, ulah loba nu menta. Kan carana sok beda-beda. Secara tidak langsung kode. Kumaha pun kitu. Asal ridho mah nu dipentana nya teu naon. Asal ridho. Asal ridho mah nu dipentana teu naon. Gitu mentalah atau nah baju teh jiga geus leutik, jiga geus leutik cenah kitu kan. Naon maksudna? Man jerona mah naon men? Eta kumaha mun kitu teu naon lamun ridho anu dipenta. Cek nu dipenta teh wah aing apal heusok cokot tah teu naon eta. Aya ku ridho mah naon ge beres.
Ku ridho mana naon ge? Beres asal ridho. Maka itu diantawisna ibu-ibu itu urang diparentahkeun ku Allah teh sing ridho. Ridho karena rizki urang, ridho karena pekerjaan suami urang, ridho ngurus budak urang. Kudu aya ikrar eta teh. Da mimitina mah tina ridho heula. Gusti abdi ridho janten anu, Gusti abdi ridho penghasilan sakitu, Gusti kudu diridhokeun heula eta teh. Kan jarang orang berpikir ka dieu. Gusti abdi ridho, caroge abdi damelna sasasi gajina 5 juta ridho abdi. Ngomong gitu Pak. Rek leutik rek gede ridho keun. Gusti abdi ridho, caroge abdi penghasilanna saalit tapi alhamdulillah sanaos saalit gitu. Pangabutuh sok kacumponan anak teu kalaparan. Itu padahal geus hade. Ningali salaki batur mapan nepi ka wani nyokot anu Pak. Piraku teh syukur keneh urang ka Allah. Mata cek urang alhamdulillah. Pancarage urang mah teu dugi ka kitu. Itu cek ibu-ibu teh Gusti abdi ridho. Lamun kudu cicing di imah sing ridho. Lamun kudu gawe sing ridho di sarua. Gusti abdi ridho gitu. Gusti da ieu teh damel teh kawajiban caroge abdi. Nganda gening jalmi teh rezekina benten keperyogian lagi benten Gusti abdi sadar abdi nampi gitu jeung deui da abdi ge tos widi kacaroge abdi terpaksa kedah naon kasab kedah damel itu kudu ridho heula urang teh ridho ka Gusti Allah. Nah maka cek tadi lamun ridho mah beres naon ge. Jadi naon anu dilakukan ku urang sadayana, naon anu dilakukan ku para ibu sadayana sing matak ngadatangkeun kana ridona Gusti Allah. Angkat ka pabrik sing jadi ridho, angkat ka kantor sing jadi ridho, angkat ka pangaosan sing jadi ridho, indit ka mana wae sing meunang ridho. Ridho Gusti Allah. Ridho Gusti Allah teh kumaha? Membahagiakan Allah. Kira-kira Allah bungaheun moal mun urang ngalakukeun anu pan urang tiasa ngabentenkeun. Maka ieulah kautamaan manusia diunggulkeun tibatan sato dibere akal ku Allah teh. Akal pikeun ngabedakeun mana anu bener mana anu salah. Akal teh gitu. Ngan lamun jelema geus teu ngagunakeun akalna bisa leuwih hina tibatan sato. Tingali jelema lamun geus buas pan wani ngabunuh. Kamana tah akalna eukeun leungit. Engke akal namun balik deui hanya akal. Geus ngalakukeun pembunuhan dan lain sebagainya. Boro-boro engke di akhirat, di dunia ge panggeus tiganya. Naon ganjaranna? Di penjara. Tuluy ke di penjara teh misalkan ku tahanan lain teh disiksa dan lain sebagainya. Di dunia keneh babales teh geus aya. Komo engke di akhirat. Ibu-ibu nutos umroh atanapi nutos haji panginten gitu, naon ngalaman gitu, naon kebiasaan di lembur di ditu sok kapanggih cenah. Da ieu teh ngadenge carita teh ceuk ngurus haji loba gitu. Aya ieu mah kisah nyata moal disebatkeun namina da lain urang dieu di Kapungkur nuju ka Bekasi gitu di antawisa. Aya nu nyebatkeun ceuk anjeunna abdi nuju tawaf sampean ngadadak bareuh. Teu bisa tawaf padahal jam-jam. Naon tah tujuanana? Ku Allah sina mikir supaya inget kana dosa. Cek anjeunna pas inget di lemburna sok mabuk ucing. Mabuk naon cenah? Ucing di pernah nakol ucing make naon para nutup teh? Ku halu. Halu sagede kumaha suku ucing sagede kumaha? Ditakol ucing teh nepi ka pincang cenah cek anjeunna. Inget we abdi teh kana dosa eta tah. Dikersakeun harita keneh bisa leumpang tuluy tawaf deui. Jadi babales teh komo ge di mana? Di akhirat. Di dunia keneh ge kontan. Gitu. Maka disebatna Mekah mah miniatur akhirat. Aya di anu di lemburna sok menetang sawah batur. Di Mekah kamar mandi loba, da eta pas rek dipijilkeun ku manehna teu bijil-bijil. Aya kitu tah. Oh ingat, kue pas ingat karena dosa, kakara kue cor bencai. Nah maka sebelum orang dibalas ku Allah, sadari heula naon kalpatan urang. Ulah nepi ka engke dipaksa ku Gusti Allah.
dipaksa sadar ku Allah mah biasanya sakit. Maka orang kedah pandai naon introspeksi muhasabah teh namina. Gitunya. Nah, ibu-ibu nu kusim kuring dipihormat anu ku Allah dimuliakeun terus tabu salapan. Sebelum itu biasa we saja ngaji mu dileuntingnya. Gitu. Nah, ibu-ibu nu kusim kuring dipihormat anu ku Allah dimuliakeun janten kesimpulanna Allah maparinan kaunggulan kanu janten pameget dina sagala rupina. Maka ku kituna ibu-ibu sing taat kacaroge. Taat kacaroge hakikatna urang teh taat kana parentahana Gusti Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana rumah tanggina sing ditambih-tambih kaberkahan ku Gusti Allah. Urang kalihna sing dijantenkeun urang kalih anu soleh soleha anu bisa nulungan indung bapa di dunia parat dugi ka akhirat. Ulah nepi ka ibu-ibu sadayana dipaparinan putra teh anu di dunia nyapekeun di akhirat nyilakakeun. Naudzubillahi min dzalik. Mugi urang sadayana, ibu rama urang sadayana, guru-guru urang sadayana anu araya keneh sing diparanjangkeun yuswana, sing disarehatkeun salirahna, sing dirizkian ibadah usul ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu rama urang, guru-guru urang anu ti parayun ngarantun, anu tos araya di alam barzah, salamina sing aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun sikap penampilan cariosan, pilih aya anu temernah kana mana, kitu simkuring nyuhunkeun dihapunten. Bade ngahapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada astaghfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Rahmat sinareng salam mugi tetep salamina. Rahmat sinareng salam mugi tetep salamina. Ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wa sallim nabina al-habati wal balwa wa sallim nabina al-habati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Dina pancabaya sinareng cocoba. Dina pancabaya sinareng cocoba. Mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat
abdi sadaya dipayunan Gusti Allah sing janten usul sadaya mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Amin Allah, amin Allah, amin ya Rabbal alamin. Amin Allah, amin Allah, amin ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hada astaghfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.